Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi ya. Harum mewangi sepanjang hari. Pusing, 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 pusing. Di dia Ki Kampak rek carita naon Ki. Nah, ayeuna mah loba naon nu aneh teh naon, biar tekor asa nyohor. Ti zaman bobogohan ge biar tekor asa nyohor. Lamun ulin ka awewe malam minggu ieu mawa motor NMAX, malam minggu ieu mawa PCX, malam minggu ieu mawa Honda Beat. Sing horeng mah naon supaya katingali ku awewe teh oke keren. Padahal eta meunang nginjeuman hunggul. Nah begitu hajat manehna kawin nya aya temen Ki Kampak. Arana si Dodi nya. Budak Bandung. Tah begitu kawin teh naon biar tekor asa nyohornya nanggap orkes dangdut nya manggil artis bintang ternamanya artis ibu kota panggil langsung ka tukang catering panggil langsung ka tukang daging panggil eta riasan nu teu kira-kira nu maha 85 juta. Buset mewah na minta ampun. Kot mewah teh temannya lamun ondangan leutik mah mentak ngerakeun eta mah. Eta diutak-atiknya dihitung di jumlah jamleh jeung nu jebleh teh kabeh teh total beak hampir 300 jutaan. Hajat teh 2 poe 2 peuting nya. Dihitung-hitung teh. Ai begitu geus diutang-itung kitu, da tadina loba teuing dipercayakeun ka batur, akhirna eta teh malayar teh teu kabeh. Satengah. Begitu geus hajat teh loba nu nagih. Datang ka imah tukang daging, terus dangdutan nya, riasan. Dihitung-hitung teh kitu tah. Ampun ngageblosna ge leuwih ti 85 juta. Nya sapi ge beak 2 atuh. 2 poe 2 peuting menu geus daang ge daang deui, ngadon daang deui. Eta mah nepak tarang, adah rugi aing hajat teh euy. Jebol 80 juta. Akhirna naon nepikeun ka ngajual imah. Imah sawah dijual. Ayeuna teh naon? Manehna teh mangkat ka mana Ki? Ka luar negeri nek mayaran hutang. Tah lamun bisa mah hajat teh ulah sok maksakeun. Eta mah kan tadina biar tekor asal nyohor. Akhirna ayeuna teh manehna di luar negeri can balik nepikeun ka ayeuna kan karunya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.